channel ini dengan menekan subscribe warna merah, like dan nyalakan loncengnya serta share ke media sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari Sirawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan Sirawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu Sirawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun Sirawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Jejer carita Sirawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Akang teh atuh aya kepentingannya, jadi wayahna we lamun ku akang ditinggalkeun di dieu nya. Soalna mah sono akang teh malah lian ti eta teh betah aya di dieu teh komo si Anteng mah betah pisan. Da pugu dibaturan ku anu geulis atuh. Nyalain kitu teh. Wah, mosok ngitung-ngitung Kang Awing mah euy. Ngerang-ngerang uing ari taun tengah tuing ngerang-ngerang meureunnan Kang Awing-awing majarkeun minyak woi. Madahal mah memang uing ngayang lilang aya di dieu. Nu matak kitu teh Nyai. Teu kudu era teh ari heueuh mah bener. Kumaha Nyai? Nyadah Kang masih kene erek neangan anak jeung pamajikan atuh. Untari katingali bangun anu seunggah rek ditinggalkeun ku Sirawing teh. Pang-pang nama hayang ngawanohkeun heula nu jadi indung anu kakara pulih deui panceg ingetanana tutah sababaraha poe saolah-olah henteu panceg kasadaranana. Padahal mah engke we atuh Kang Rawing. Tos jelas pun biang damang Kang Rawing nembe meuli barisakan tenan ku abdi hoyong di ieu di naon teh dipenakeun sareng pun biang nu tangtos bingangeun pangten margi ku pitulungna Kang Rawing. Pun biang katingali ku abdi tos bade eungkeut-eungkeut deui pulih kakuatanana sareng kasadaranana Kang. Cek akang oge lamun ceuk akang eueuh kapentingan nu sejen mah teu neon-neon. Mae akang oge betah lamun terus salilana aya di dieu. Ngan akang boga anak jeung pamajikeun. Da pilaku ari akang kudu ngakukeun bujangan mah. Bener teu? Bener teu? Suka mana wae Kang Rawing mah sasahureun teh. Atunya upami teu tiasa dicandet mah abdi teu tiasa naon-naon Kang. Mung abdi bingung kedah kumaha mulang tarima kasalira Kang Rawing. Kade ieu. Akang sakali deui nitip sarta amanet Nyai. Pulihna deui indung Nyai cageurna di indung Nyai lain ku akang. Akang mengan saukur syariatna wungkul. Pugu hakikatna manyata nu maha kawasa. Inget akangan saukur jalan pugu nu nyageurkeunna nama nyata-nyata pangersan nu maha kawasa kapanan anu nyageurkeunna nama. Untari jeung si Banteng Wulung silih teuteub. Teu lila harita terus Untari nyarita deui. Kang Banteng atuh di dieu. Abdi bet kareueung margi teu aya nu ngarencangan sok ingis ka dieu deui we abdi mah Kang Subala sareng Sujali teh Kang.
Eta kumaha geuningan kitu Tateng cenah. Cik, kumaha? Geus ditawaran kitu Tateng tah. Kumaha mun geus ditawaran kitu Tateng? Erek di dieu. Nyai mamungah-mungah kana ngakeng-ngakang Mangenya bener ngeta teh Nyai. Nangen teh sieun itu ku ngakang. Abdi teh sieun ku Kang Banteng. Margi ayeuna mah tos terang jelas Kang Banteng teh bager pisan geuningan. Langkungna teh eta abdi ge ngaraos bingah ku ayeuna Kang Banteng tos ngiring ngusir balad-baladna Kang Subala katut Sujali. Ngaring eta mah ngawajiban ngatu Nyai. Ngakang manyulungan muduna ngoge kitu. Nununukonna mah ngaring ngakang mah ngitung-ngitung amal eta mah. Aduh, eta si Ateng ngabrak-bak. Mohon sangat abdi ge tos we di dieu Kang Banteng mah. Nanging direncangan ku Kang Rawing saparas abdi naregreg. Cek Untari bari imut ngagelenyung. Ngatungali kitu mah nyarua bejong nyandet deui ka ngawing-ngawing. Nyugan teh bener ngakang ngarek mudu di dieu nyorangan. Si Rawing nyerenge seuri netep antep ka Untari. Manehna oge bisa ngarasakeun getaran hatena Untari. Sanajan nya si Rawing teges balaka terus terang boga anak pamajikan, tapi duka teuing kunaon dirina bet ngarasa simpati ka pribadina si Rawing. Ari akang manganuhunkeun kana sikap jeung caritanya. Hiji tandanya teh nganggap dulur ka akang. Dasok sanajan akang oge saruan teu nganggap batur ka nyai teh. Naon sababna? Sabab cek akang oge urang teh dulur. Buktina indung bapa urang sarua ambewe jeung lalaki, jadi ti huluwetanna mah Ibu Hawa Rama Adam. Mun nanging tetep we geuningan jalmi teh aya nu miharep ayana endang teh memusuhannya Kang Rawing. Buktasna seperti anu karandapan ku abdi anu sok padahal abdi makapan teu nganggap musuh ka anu sanes teh sapertos ka Kang Subala tanapi Kang Sujali. Nebandingannya mah memang gitu. Aduh meteng. Ya mah ya kana meteng jeung meteng deui. Nya, Nyai memang kadangkala di lebah dinyana mah teu aneh kitang sabab setiap aya anu resep jalma mah tangtu aya nu ngewah. Setiap loba nu dedeh tangtu aya nu geueuh. Pogo kitu kangaranan hirup, bener teu? Nya, lain kitu Teng. Nya bener gitu Kang ngawing-ngawing. Ngan ngomat-ngomat ngamun ngengkengingit mulah meren nimbelnya gelar rupa Nyai. Mokonya mah jana-jana Kang ngosok lapar di jalan mulah makelang gimbel. Nah teh sawios atuh Kang Banteng bakal rasan abdi oge tos mungkus timal tadi teh tibatan ke kedaliren di warung mending keneh anak timal ti dieu Kang Banteng. Wah, ngontong ngariweuh-riweuh. Ngontong ngera ngatu Nyai make mudung imbelnya gala rupa napi ngari geus dijieun mah ngeunteu neon-neon gedang. Nah, eta mah si anteng-anteng make jeung sok pura-pura segala rupa. Langsung mah omon-omon Nyai akang bisi leureung di jalan jeung di warung kudu bayar. Cik akang minta timbel kitu ngarah haratis. Benih era. Kang ngawing-ngawing mang itu bae euy. Nguing mah jadi sok beuki ngera nyaho we ngandang ngeusingate batur teh Kang ngawing-ngawing mah euy. Untari mesem. Bet geus kabayang upama teh si Rawing jeung si Banteng Bulung indit tada teuing meureun ti iseunana malah kawilang leungiteun pikeun Untari mah.
Nah, becalah kang ngobrol nih teteng. Aduh. Ayo ah. Wayang nang akan lintis sononya ya. Ayo teng. Ngayu kang ngawi-ngawi ngayu. Ngayu. Ngayu moal ngaya neon-neon deui nyai. Sing percaya kang akang. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih kene nging hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lagi ningin Kang Subala katu Sujali Kang, malah disarengan ku aki-aki. Daya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur leumpang tilu jalma nu taya lian ti Subala jeung Sujali ngahapit Mbah Gabug Inten. Si Rawing sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseketan panon jeung perasaan si Rawing geus leuwih ti heula ngabejaan. Yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma, beda dina rigigna leumpang jeung dina keureut beungeutna. Si Rawing noel kan leungeun si Banteng Wulung bari nyarita. Geus moal salah deui ieu mah teh ye. Pasti guruna Subala jeung Sujali euy. Mata saran nyeneh nyigan nama teng. Ngapaksa we akang moal kabalik ieu mah ieu. Sabab beda ya gedigna ye. Leumpang nu kitu mah leumpang nu rek ngajak ngesang sigana mah lain gidi gringgit. Waduh, bener-bener Kang Awing-awing. Beda ngarasana kana manon nguing Kang Awing. Jadi ngumayang ayeuna nindakan urang Kang Awing-awing. Kumaha ari geus kieu? Tenang cicing heula teng. Ingetkeun akang komandon. Lamun cek komandon, ulah waka ngayakeun tindakan, ulah waka wawanyenan. Nyai tetep cing di dieu nya. Keun ku akang erek disampeurkeun tah anu anyar datang teh. Ku hitungan mah jelas guruna Subala Gabug Inten teh beureunan ieu teh. Si Rawing ngagandean leumpang ti heula dituturkeun ti tukang ku si Banteng Wulung. Subala jeung Sujali anu leumpang ngahapit guruna harita ngarandeg leumpangna. Ari Mbah Gabug Inten ngareret ka Subala bari nyarita. Kunaon leumpang make jeung eureun sagala rupa bala? Kunaon sila yang make eureun? Eta saha nu leumpang nyampeurkeun ka lebah dieu euy. Sorot panon Mbah Gabug Inten nusur seukeut ka lebah si Rawing. Ari Subala ngareret ka Mbah Gabug Inten bari nyarita. Tah eta nu ngaran si Rawing teh Ki Guru. Jelema anu gedena ngaranna teh si Banteng Wulung. Coba we perhatikeun ku Ki Guru waniana keranan si Rawing langsung datang nyampeurkeun hartina manehna nguntup ka urang. Mbah Gabug Inten nyerenge seuri bari nyarita. Jadi eta nu ngaran si Rawing teh nya. Aing jadi beki penasaran tetela memang bener beda dina leumpang jeung sorot panonna oge. Ieu mah keleup teh memang geus luar jeung jero. Mbah Gabug Inten kawilang jago kolot nu geus kahot harita bisa langsung nyaho kana kayan si Rawing. Si Rawing nu leumpang nyampeurkeun malangkeun leungeun kencana si Banteng Wulung ngarandeg lengkahna. Eureun di dieu teng. Awas ka hati-hati yeuh. Hati-hati sambel ati ot-ot kadal janggotan bulu kelek heheotan. Awas aja diteng ulah ningali aki-aki ye nya. Awas ye. Jelas ieu anu ngaran Mbah Gabug Inten teh lain jago biasa teng. Jadi ulah gagabah ngayakeun tindakan. Lamun eueuh parentah ti akang.
Atuh nu momokon nama ngaringuing menurutkeun be kumaha kang ngawing-ngawing. Nu menting kang ngawing-ngawing mun teu menang ngelehkeun ngeta ngalawan anu lawan eta kang ngawing-ngawing. Pirujirim geus pancuh nangtung teu jauh ti hareupeun si Rawing. Mbah Gabug Inten nu ngalengkah maju salengkah di kahareup. Dua tetepan bantrok si Rawing kudu ngaku dina hatena kaseuketan sapasang panon Mbah Gabug Inten. Si Rawing anu miheulaan muka caritaan. Iya pasti Mbah Gabug Intennya benernya. Iya pastinya. Guruna Subala Rejeng Sujali. Tadi penting eta mah mani maca kaget jeung reuas Mbah Gabug. Ngan untung benang katewak terus dibebaskeun be kanu jero dibabaskeun be kanu jero taneuh. Mikeun ari nepikeun kamikeun ari kudu mebeskan awakna Ibu Ratimah indungna Nyi Utari mah duh. Bah kadunya teuing. Alah bagea Mbah Gabug Inten. Aduh iya Mbah Gabug Inten teh. Aduh. Mbah Gabug Inten seuri deui ka si Rawing ngan seurina bubuh jadi matak sieun lantaran semuanya gereng katingalina teh. Jadi si lain nu ngelehkeun murid dewek teh. Syukur dewek memang pada jalan Rawing. Sabab tadi penting pagawean dewek aya nu ngahalangan ngan si lain kudu ngarti jeung nyaho Rawing. Dewek ulah disasaruakeun jeung dua murid dewek. Bari naogen saan urek nyaruakeun Mbah Gabug jeung nu sejen. Sabab moal samata-mata panon, moal samata-mata disebut mbah lamun teu jadi bongkotna jago. Ngan hanjakalna teh salah ngalalapkeun ilmu Mbah Gabug. Sabab boga ilmu dipakepikeun nandasa jeung ngabisaya jalma deungeun. Anu teu tua teh dosa. Eta nu kuring teu panuju. Mondong loba ngatur bele si Rawing. Ulah bolonging jelema harkat mantar si lain bele dalah sanajan dewa paribasana dewek bae make kudu serab ngerti. Ari kangaranan serab malah ningali jelema Mbah Gabug, tapi nenggo panon poe kakareta serab. Bisi teu percaya sok bepelong kayaknya panon poe wanci tengah poe ereng-erengan. Pasti purung lantaran serab. Ari ningali kuring mah lain serab tapi resep. Bener teu pek pelong panon poe kayaknya hayang serab mah. Mbah Gabug mendelik panona panon bet kakara meureunan harita tepung jeung jalma seperti si Rawing. Kakara harita meureunan eueuh tanda-tanda anu sieun ku dirina. Padahal ngaran Mbah Gabug Inten kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tur dipikasera belantaran tahapan aji pangartina. Si lain ulah ngerasa gede hati atawa sombong sapeda geus mampu ngelehkeun dua murid dewek Rawing. Ilmu murid dewek memangan ukur satai kukeun ilmu dewek ngarti. Nu matak boy ieu ilaing kudu tungkul kana lemah tanggah kasadapan sabab boy ieu mangrupa boy panungtungan. Cek si Dodo. Cek si Enut. Memangna nu nangtukeun umur pikeun hirup di pawenangan teh Mbah Gabug Inten. Mah. Kuring geus usul. Lamun bisa masa tungtung aya kajahatan ulah waka dicabut umur. Kahati Mbah Gabug Inten beki muntab amarahnya di dia memang keunggulan si Rawing. Mbah Gabug Inten beki muntab amarahna di dia memang keunggulan si Rawing sabab setiap adu carita jeung anu jadi lawan pihak lawan moal aya nu mampu pikeun adu carita.
Tematak aneh lamun Mbah Gabug Inten jadi beki nafsu ka si Rawing. Jadah sia. Teningali kana luhurna langit jerona lautan si lain lawit. Dewek leuwih hade eureun jadi jelema sia deuleu. Eueuh ti ditu na dewek make kudu elek ku budak kamari sore sia. Mbah Gabug Inten bangun anu yakin pisan dirina baris mampu ngalajiwan lawan. Ari si Rawing teu ieu ngarasa seber hate ningali kagalakan Mbah Gabug Inten, sedangkeun si Banteng Mulung ningali kaayaan sarupa kitu harita jadi kahudang amarahna. Langsung geus rek maju ka hareup geus dihalangan ku leungeun si Rawing. Cicing, rek mana ceng? Ingatkan akang dina waktu ayeuna henteu ngidinan anteng pikeun jeung hareupan ieu jelema kolot teu meunang. Temenang cicing, temenang cicing lenan. Miraku nguing make kudu ngeleh ku ngake-ngake ka ngawing-ngawing. Nguing jadi manasaran jeung ngate. Ajeng mudu ngeleh ngatawasieun ku ieu jalma nganu ngaran Gabug Inten ka ngawing-ngawing. Hawayahna teh. Pokoknya mah akang teu mikeun lamun anteng nepikeun ka kudu cilaka ku yaki-yaki kolot. Anu matak wayahna we ayeuna mah lalajo teng. Inget akang komandan, leuwih nyaho jeung leuwih ngarti teng. Nya kitu teh neon-neon. Ngarti nguing oge nurut bae ka ngawing-ngawing. Morosa tadi nama ku nguing bakal dimanting ka ngawing-ngawing. Tenang teng, tenang. Gampang ngabantingkeun heula antepkeun akang ayeuna mah bere kasempetan. Cicing. Ningali si Rawing kalah ka ngobrol jeung si Banteng Mulung, malah bangun anu keur marebutkeun dirina atuh puguh mah Gabug Inten lain dikieuna nafsuna. Haram jadah. Sia. Si lain bener-bener teu ngajenan ka dewek Rawing. Ngajentul aing lain tunggul ngabedgal lain arca sia. Nganggap naon ka dewek dina waktu ayeuna, ha? Urang ijen jeung aing geus si Rawing. Saksina mugi jeung langit aing leuwih hade eureun jadi jelema dina poe ieu lamun memang teu bisa ngalajiwa maneh. Ayo, midatan-tatan pikeun ngalean jiwa ku leungeun aing deuleu. Sia. Mbah Gabug Inten langsung harita ngabangun pasangan dina tetepan anu beki garang jeung galak. Tapi si Rawing memang geus bisa ngajudi yen anu jadi lawan dina waktu ayeuna teu bisa dianggap enteng. Si Banteng Mulung oge surti kana kaayaan dirina patuh kana parentah si Rawing katingali si Banteng Mulung mundur nyingkir ka gigir. Subala jeung Sujali oge nyingkir mundur ka tukang. Dua jirim harita pada pancuh adu hareupan. Mbah Gabug Inten ngabangun pasangan anu kabilang aneh. Sabab sapasang leungeun diacungkeun ka luhur dua suku dijengkekeun geus kitu awak ngaluncat ka luhur terus ngacuralit sababaraha jumpalik curalit. Geus napak kana lemah dua suku Mbah Gabug Inten but-but ngarakan anggota badana atawa badan lawan. Puguh we kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tajongan. Aduh, dunia mah hayong lah, hayong kayaknya hayong. Hat, Ya, blas, tulip ke bawah, plak ting ger. Ayo, lah, nah, ngasana teh. Ulah kabina-bina tingnya tengnya. Kurang dabung atuh ari diliak-liak ting mah tuh. Bener tuh. Saha nu dahe? Saha cing nu dahe? tong ngomong wae sia deuleu Rawing. Aduh hareupan jeung aing teu perlu loba ngomong sia deuleu. Ayo ayeuna mah geura petakeun naon sia kabisa sia.
suku Mbah Gabug Inten menibut bet. Aduh, nya ada ilmu silat teh hebat ya Mbah Gabug. Sukunya menimotak gitu, cedekan cicing. Aduh, ya maya benar-benar edun. Aduh, sukunya menimotak gitu cedekan cicingnya. Alah, maybe berkuring kabenangan. Kuring dia kata juang. Ayo tajong dikanya. Ayo dek-dekanya. Aduh, disangkana naon we merenang kuring tanya combro. Yap, pas. Lap lay. Ayo. Ari Sirawing geus pancuh nangtung di tempat nu sejen sedengkeun Mbah Gabug Inten harita ngahegak di barung jeung hate nu panasaran. Ari sabab runtuyan panarajang tajongan-tajongan sapasang sukuna anu mibana kacepetan jeung kakuatan luar biasa teh estu teu keuna kana sasaran. Dan paingan Sirawing atau paingan Sirawing gampang ngelekeun murid aing. Sabab kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Aing jadi era kungaran di lamun teh menepikeun ka hantu bisa ngelekeun anu ngaran Sirawing. Aduh, gelo ieu mah yo. Gelo ieu mah. Raketak, tak, Mbah Gabug Inten ngabangun di pasangan. Katingali harita dua leungeunang nyolodor ka hareup siga nu heuras teh beda ti beusi. Sarta kadenge sora tulang jeung urat nu ting trak-trak. Alah, nyaan bedas kene sakitu geus kolot oge euy Mbah Gabug mah nya. Cacak lamun kuring geus aki-aki saperti Mbah Gabug, sigana bae moal bisa neon-neon ya. Ayo sia, montong loba ngomong Sirawing. Dewek aina geus saya gapikeun ngalajiwa maneh. Dua dampal leungeun Mbah Gabug Inten digesek-gesekeun katingali harita sapasang leungeun Mbah Gabug Inten. Jadi ngagleter anu akhirna tina sapasang leungeunna siga nu ngaluarkeun haseup pipis. Tetela pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan, Mbah Gabug Inten langsung metakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Rawing, rasakeun sia. Rasakeun kumaha aina kumaha kamampuan ilmu tapak saketi. Entong boroning awak maneh leuleum beusi atawa bati katoel ku jampal leungeun atawa rambul leungeun aing bakal hancur. Mbah Gabug Inten rajang leuwih rosa jeung leuwih hebat batan tadi. Lain bae tajongan-tajonganana anu memang ngabahayakeun pikeun Sirawing. Tapi ayeuna masa pasang leungeun Mbah Gabug Inten muwuh nebarkeun hawa panas anu estu lain ngan ukur hawa panas wungkul, tapi eta kakuatan hawa panas teh narekab mangaruhan kana sakujur badan lawan. Sirawing sadar kana kayaan upama dirina teu ngalapis diri ku kaampuhan elmuna geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa sabab tetela. Ilmu tapak saketi teh memang lain heuheureyan. Jirim Sirawing jojorelatan harita di antara hujan panarajang lawan anu bangun henteu mere omber atawa seunghapan ka dirina. Dina tata gerak jurus pansrasa sarining bayu, tina bagian ilmu pancatunggalna Sirawing mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi tetela tata gerak Mbah Gabug Inten oge terus ngurung dirina lir upama anu nutup kana ruang gerakna. Geus eueuh di jalan kajaba ti kudu bantro kakuatan. Bareng jeung datangna panarajang lawan, Sirawing mapag datangna kakuatan leungeun lawan ku sapasang leungeun anu geseng hideung. Tuah! Das! Kedu! Das! Bangkil! Cengkang! Hiap!
pada ngabangkil mundur ka tukang duanana pada ngaranjuk ku kakuatan lawan masing-masing. Si Rawing jeung Mbah Gabuk Inten silih tetep Mbah Gabuk Inten bener-bener beki kaget ku kakuatan si Rawing, malah nyarita dina jero hatena. Aing moal percaya lamun aya jalma ngorakene seperti si Rawing boga kakuatan kieu. Lamun teu ngabandungan jeung nying harupan langsung, bet asana teh pamohalan. Kakuatan ilmu tapaksa keti estu siga taya pangaruh naon-naon edan ieu mangkeluk teh. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun.